Ya Kang Cepot geningan badai ke mana Kang Cepot? Ay, Erika ya perlu ay. Erika mangai. Rek kaya naman tah. Erika ya tanya ke we. Tuh bejaan orang rek kaya naman eta kira-kira. Ah, ya perlu. Mana kunaon tadi bengker sirah. Biasa we setelan tuh ya mah gaul. Make rumpi lepi segala deh. Gaul tuh anak pang. Apa Kang Cepot usum ya anak pang. Asa ngararewa mana tadi bengker. Rumpi caludih gitu Gusti nu Agung. Rumah ketinggalin teh. Oh iya anak pang teh. Eh, Tah ya orang anak pang ya teh gaul buk di biruan. Di Bengkar make rompi lepis. Katempo nage goreng ay. Suram. Adi sugante mana teh lain anak pang. Geus jadi anak pang aya nama tuh gaul ka jalan urang teh megatan mobil Menaon eta mangpaatna teh. menang duit heuy. Teu pararantes teuing mana teh geus kolot. Umur sabaraha ayeuna? Umur Umur mana sabaraha ayeuna? urang geus kepala 5 heuy. Alah, teu pantes geus kepala 5 jadi anak pang. Buk di hejoan kieu di Bengker. Asiga nu gelo ketinggalin lagi. Kagabah teuing nyebut nu gelo ka urang lain ya mah mengikuti zaman gitu. Gaul kara gaul Kang Cepot. Lain ku masalah kitu ari maneh. Agaweul teh kudu anu positif gitu. Lain anak pang-pangan naon. Teu araruni abring-abringan di jalan. Make sabatu kuca, baju kuca, bengker kuca, rompi kuca. Siga anu teu bisa ngurus awak sorangan. Gagu goreng diri sorangan eta teh. Sieun batur oge nempona maneh teh. Moal atuh urang mah da ganteng. Ganteng kumaha. Sakit urang ngete huntu maneh. Ya ieu mah tugas kodrat. Emang ulah gitu jadi anak pang. Lain ulah maneh teh kuduna nu positif, nu bermanfaat. Naon jadi anak pang lelempangan we ka jalan, pujag-pajag pegat-pegat mobil. Era atuh ku batur. Komo geus kolot geus kepala 5 maneh teh. Eh, Antong tah teu pantes jadi anak pang, kaluar we. Nanaonan gegeloan. Bet kitu euy. Resep si euy bari mabok enjoy. Awewe aya. Budak batur eta teh awewe teh. Budak batur eta awewe dijadikeun anak pang ku maneh. Heeh. Merah da resep we teu merah da enjoy gitu. Teu meunang si eta teh pamali. Kolotna mangarep-ngarep sing balageur barudak teh. Ayeuna kumaneh dibawakeun anak pang. Supaya gabung gitu, supaya mabok-mabok. Heeh. Bahaya tuh Lain bae-bae. Karunya sakolotna. Tong kitu maneh teh jadi jelema teh. Tong ngahasut barudak jadi anak pang nu teu araruni. Anu menjurus kanu negatif. Kanu caludi. Pamali si eta teh. Nah gitu. Panggena doraka maneh teh. Nya. Montong itu teh montong anak pang-pangan ngararewa teuing geus kolot kitu jadi anak pang. Tadi tuh dah menang duit we loba. Maneh mah da kanu duit wae atuh jurusana.
karena amal sing bager maneh teh ulah membawa negatif ka barudak, ulah mere narkoba, ulah mere minuman keras, ulah dibawa pujag-pajag ngadidik anu teu benar, pujag-pajag ka batur, doraka, baju kararuca tara disese-sese acan. Eta sare menjadi anak pang sok di mana wae. Ya di kolong jembatan, aya di trotoar, aya di hareupeun toko gitu. Montong nanaonan eta teh asup angin gitu gering. Geus gering mah karasa kesorangan lain ku batur. Eta ge sok rajen meriang gitu, kadang kahujanan dasarna di luar. Jeung barudak darepa we dina teras toko batur. Kadang sare gitu pararugu tiris. Mata kentong atuh tong kikituan. Terus eta geuning sok nararangke kana truk, sok milu sok megatan. Tah jadi mun urang dek ka Tasik teh jeung barudak atawa dek ka Garut atau dek ka Cirebon gitu marga teu truk. Tah jelang we jung jalang gitu urang-urang teh kana truk eta ge mun dibawa. Dicilakaeun eta teh. Truk keur maju maneh ngagajeleng jeung barudak. Biasa we atuh pergaulan anak pang. Montong kita cilaka lalabuh eta dina truk keur maju kitu ayo kagilas eta. Mun labuh ka handap. Ayo kagilas eta sirah ku ban truk. Keremuk. Daek. Amit teuing. Tara atuh urang mah taliti. Eta mumpung kitu mumpung salamet keneh. Geus tong jadi anak pang lah nanaonan. Mending milu jeung urang yuk. Ka mana? Urang ka Mangae. Dek naon? Eta manehna dek ngabedahkeun balong. Balongna rek dibedahkeun cenah. Ngajakan urang dek papasakan. Mumpung malam minggu papasakan lauk di saung. Dek milu maneh? Milu atuh. Sugan we urang dibere lauk 2 kilo wae mah jang di imah. Dengan pisan euy. Tuh ulin ka teu Mangae mah bager. Ulin ka saungna, tadi dinya kan aya balong, aya tangkal sampe, tangkal jambu cengek. Segala aya, segala dipelakeun, entog oge aya. Dek ulin lah. Milu atuh dek ulin ayeuna. Ayeuna keburu hujan ke mah. Ayo atuh. Eta bakal aya kira-kira mangayana. Sugan we aya sore kieu mah. Da biasana ge sok pucal pacul. Sok tancap-tancap gitu nancepkeun tangkal sampe. Bersihan kandang entog. Maraban eta tah lauk resep sia. Jer saungna alus eta. Alus saungna mah. Alah hayang atuh kadinya. Geus urang moal jadi anak pang deui ah. Geus kolot. Ngararewa. Pamalinya Kang Cepot. Geus entong lah. Tong jadi anak pang gegelwan. Neakeun waktu. Ayo urang ka teu Mangae ayeuna. Ayeuna. Ayeuna geus iraha deui keburu hujan maneh teh. Ayo atuh. Siap. Jalan ke mana? Eta ka beladinya we. Moal aya randa gitu. Bae atuh. Tanda mah kumaha we ke heureyan heueuh. Kopi jang maneh. Siap atuh. Yo ah. Yo. Lempang atuh. Kang Cepot heula atuh. Maneh mah ya segala teh